kesepian, kau suka ngisah, kau sendirian. Kau buat stories Instagram, kau butuh perhatian. Kau dapat banyak pesan hanya untuk pelarian. Kita berjumpa, berbicara, berpelukan. Bodohnya aku pikir aku ini yang kau inginkan. Dalam ia nyarisaka cerita pasangan anu hubungan. Lakas aku sabar, salah siji masalahna balik. Nyaeta teh masalahna arga. Salsa salaku kaboga arga ngapetakan arga balik deui ka masana. Minta ti salsa teuing nyaho ngeunaan eta. Tapi waktu marane indit ka cafe jeung babaturan. Marane papanggihan jeung arga jeung masauna. Jeung tadi salsa porahan ku ciwi jeung arga. Serta hubungan marane rengsek alata arga leuwih resek masalahna. Saageun sekolah, arga jeung salsa balik ka imah. Usia anak SMA, di sekolah kita berjumpa. Abdi bade ka imah heula nya. Serta marane misafikeun balik ka imah. Pinten eta nu dipikirin arga nyaeta Fania masalahna arga. Upami abdi masih sareng Fania. Kumaha anjeunna ayeuna? Isukna arga jeung salsa papanggihan. Amnya, tinggal di dina. Abi orangnya biasa aja. Arga ukur fokus kana HP-na Arga ih jeung ternyata arga kelar ngobrol jeung masa laluna. Ketika engkau datang, mengapa di saat ku tak mungkin menggapaimu, meskipun telah kau semaikan cinta di balik senyuman indah, kau jadikan seakan nyata, seolah kau belahan jiwa, meskipun tak mungkin lagi menjadi pasanganku, namun ku yakini cinta kau kekasih hati. Terkadang begitu suka. Oge pendak sareng Reza. Alang enggak, biasa mau aja nggak ada ngobrol, ini serius pisan. Tapi banyak cerita kak. Acen naik di belakang naon, biasa. Tinggal atau enggak, api boga pingsan ke salta. Tapi api oke terbiasa, motor dan Fania. Bisa gitu sa, juga Yuji. Maksudnya naon, Ja? Anjen, Anjen kena milih Fania. Sabab Anjen parantos wangi, saling Anjena. Arga oge bingung. Isukna Naura jeung Reza papanggihan. nah aja ujuk-ujuk ngajak papanggi Abdi hoyong nyajelaskeun ka anjeun ayeuna. ngan nyarita kenaha. Reza oge nyeritakeun naon anu diomongkeun ku Arga kemarin. Hah, serius? Serius nau, upami anjeun henteu pencanten ka abdi. Nga mendakan kanggo di anjeun. Oke nuhun ja.
Doanya, pasoyok kepangri. Niaga, santai, tapi Abdi teu sae jeung salsa. Abdi, atuh sareng, anjeunna deui. Arga jeung Tania udah sibuk ngobrol. Terima kasih cinta untuk segalanya. Da, Abdi hoyong balik ka imah heulanya. Nya, abdi oge. Jadi lain alasan anjing geus milu loba, anjing lagi terus keluar jeung Fania deui. Kerja anjing da. Sukna salsa ulin jeung Naura di imah salsa. Sal sebenarnya yang nurat diceritakan ka anjeun. Aya naon-naon. Jadi sebenarnya Abdi geus ngaho sagalana ngeunaan tadi penting Sal. Nah, karek bebeja naon? Sing sieun anjeun sedih nya Sal. Oke, nuhunnya. Ketika dia yang kau cinta mencintai yang lain. Sementara eta Fania jeung Jara. Zat, Abdi laras-laras jahat ka salsa. Kenapa emang kan? Zar, Abdi bingung kudu kumaha ayeuna mah. Tulung atuh. Abdi bakal bantuan ngejelaskeun ka aranjeunna. Oke kan? Oke, nuhun ya. Sukna Zara memutuskan papagihan salsa jeung babaturan di imah salsa. Nuhun naon Sal, Abdi tadi bade ceritakan masalah kemarin. Naon deui anu kudu dijelaskeun Zar? Sabar Sal, dangukeun heula. Zara ngejelaskan sagalana ka arajeunna. Tapi naon Sal? Oh, nuhun ya. Nuhun Abdi bade ka ibahalanya. Nya. Sukna sageus sekolah salsa jeung Arga pampagihan. Salsa. Sar, pasian abdi ngobrol nyarian si Jihal. Naon heula? Ampunten Sar, abdi masih bogo ka Fania, abdi langkung milih anjeun. Hampura Sar. Hayu orang ieureuan di dieu. Bukan gitu, kena naon enggak? Abdi ikhlas ninggalkeun anjeun. Dan bila harus kisah cinta ini ku akhiri, kan ku akhiri sebagai satu jalan yang terbaik untuk kita. Arina Arga jeung Salsa memutuskan pikeun menggeutekeun hubungan. Marane Alanta Arga leuwih rasa balik babarahan jeung urut kabogana nyari pisan pajanten Salsa. Alanta eta lamun anjeun teu bisa kota urat kaboga anjeun ulah mampit hubungan jeung babaturan anyar lamun anjeun teu bisa nampan eta.